Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyol. Tonton yuk. Motor taya suratan ada sim di keragaman kalang kapan nak kendaraan surat-surat gancang gerak bukitang sadia sim kitu STNK ajak jasa aja ulang pirana mau urang teboga sim ulang nurutan kelakuan di atas sim ulang pirana mau urang teboga sim ulang nurutan kelakuan di atas sim 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 Masih sasarangan. Ya, sarang ngabanyol ya. Nah, sasarangan dina ngabanyol, sarang nu kararonyol. Nyeri hati. Dan naon. Yang penting mah ulah jadi kecil hati. Tah eta. Urang nyokokan tadi. Urang teh bakal pinangi jeung poe akhir. Keukuh. Poe pamungkas, poe panungtungan. Ulah nepikeun ka engkena teh urang bakal dipepek datang ka ditu teh. Lain hayang dipepek ku kangeunaan, ku kanikmatan mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siga ustaz lah. Eta ulah nepikeun ka urang teh nilik-nilik gesan ngancik. Nyawang-nyawang gesan nyayang. Sok ingis ku bisi rempan ku kayaan kana paribasa kana neraka teh neraka narai mangkane di neraka mah ieu panas eueuh keur pinyen boreunana cai mah Kang Ujang tong ninggal di neraka nya jangan apa neraka ayeuna mah ye di surga di mana di dunia wae di dunia wae geus katingal anu buah pauk diukur urang ngeuleun ka batur aya nu neungeul deui mah eta we di kalian kelakuan urang teh nya
disiksa atau di gorhala ku batu ku kelakuan perilaku nyalira eta mah tah monggo kitu urang teh sok sanajan geus kasipu ku ilmu ku pangaweruh kapatri ku pangarti jalankeun sing bener di ulah nepikeun ka nincak dengan sakama-kama nah ulah kabawa ke Ciparu terus sinaya tah tah eta Atuh da ayeuna mah yeuh wirid oge ning aki-aki ge bari jalan kieu wirid. Heueuh, Wirina beda dari modern eta. Hape aduh Gusti. Ulah arelinya sing eling lantaran urang teh hirup teh heula. hirup teh moal lila da urang teh bakal bener-bener ke balik deui ka alamat urang nu asli alamat urang nu saestuna nya ari ngaku mah urang teh ti anu tapi kan urang teh boga alamat anu sabenerna tangke gitu waduh jaga urang. Ulah jeung urang mereka kendaraan kan. Ada di kubur mah aja kendaraan. Amal urang ge harusnya nah teu satuju amal lain dan dibawa Ditinggalkeun. ya anu maot mah ngan sangali cicing ukur diboyahan oge kuno hirup di kapasan ge kuno hirup lain dibawa amalna di bawah mah milu. dibawa milu wis jangan amal mah tinggalkeun di alam dunia Oh, gitu. Aksinya kita beramal di dunia kayak reaksina aya. Gitu. aya Rehabilitasi. eta teh Sebab akibat gitu maka kayak dibawa. enak contohna model para pahlawan urang baheula akibat tina amalna keur dina mangsa berjuang pan kemerdekaan anak karasa urang sok sanajan menik mangika peuri oge ayeuna nya Urang mah ngeunah. Ayeuna biasa kieu nya Biasa dahar ke baheula mah urang aku ka ngantri hayang dahar oge. Dua bea, aya bea colok baheula mah kan. Makan oge di dibeueuk baheula mah samu arot. Ayeuna mah ngerareun nya. Sok. Zaman milenial ayeuna Aya minyak tanah ngantri baheula mah. ayeuna mah naon? Ayeuna mah ieu. Ayeuna mah Kajian aya ngantri pasea. Oh, dan minyak kalapat lah, eta duing harganya. awas dong ayeuna mah di supermarket beda aya. Ya sebenarnya urang mah kudu ngadisungang. tuh Turunkeun harga turun rata. tah Nah, lamun sumbangna teu rata kan. Iya. Ieu kabere henteu. Ieu kabere coba lamun turun harga. Sadayana. Contohnya ngirina. patna karasanya buka petik kuno leutik pahala kuno boga ari ayeuna mah ngebut kudu teureun loba ku alaeun dengan saukur ke jelema-jelema Entahnya. Tidak sih. Mengenang-menang ribu-ribu ayeuna mah. Coba Tapi lamun kade eta teh pak aya tempatna anu ngadatanya. Ulah hilang, ulah dugikeun ka aya nu tadi teh anu menang-menang. Lu kuduna menang jadi henteu, kuduna aya mah cukup lah ka jadi menang saulah. ulah dugikeun ka data-data Tah eta gitu date data reguler. balik dewe tadi kana sunnah sanajan urang kumaha oge tetep we ninggalkeun amal teh nyokok kana gajah mati mau belang kaja gajah mati mau gading dijual ayo Pak Raja mati meninggalkan gading urang mati jadi gosok. orangnya mati meninggalkan nu tadi teh ya. Gading. Sejenis polio. Gading maut meninggalkan. iya Meninggalkan Jadi pabeunit ieu. kata gitu di akang mah daya deui pupuju mulai seni urang teh seni pribadi seni wah eta teh komo bahasa mah bahasa teh
pusaka pangkolotanya. Kalau na pambungharna. Pambungharna. Kemudian nadaharnya tuh ngalih segala. Undak usuk basana teh nya kan. Bisoe nanti ko sewa ti kudu. Tek-tek meneh batur mangani hiji. Hiji sok ka anjing. Makan. Kamu jelema makan. Bener. Adinya makan. Kamu monyet. Tak ari sudah mah teh nya. Nom teuing. Betul, atuh dah bahasa diledek. Makan sarua. Makan gitu. Ari Nah, sudah jadi mah gitu. mantep. Sakali deui ka para papayung urang boh ka saha wae di mana mangsana geus katampinya nah tos mangkuk janten papayung agung cing atuh tingalikeun leuleus jejeurna lihat talina Apa dijeur? Jeur pandilewe. Iya, tidak dikeke. anu kitian mah jeujeur Tali benang rapia. Jadi museum. anu kikian mah jeujeur ya eta teh laer arisan Ah, nah, ya kata landung-kandungan kacai jadi saleuwing kadarat oge sing getos wala ceteh buru-buru gak ada di bisi we ulah nepikeun ka hirup dina lorong batur paeh lah hidup alatan di tenggelan batur maksud teh Ulah bikin gitu ngagus urang banyak mudah-mudahan mah. Aduh. Mari ting kita bikinnya urang. Ya masih. Mau daya mentitip ke di kamu jahit tapi. Nah, karena generasi. Ngurang kali ka budaya nana. generasi-generasi nama mana nama Ieu Sunda tontonan teh ieu. hah sapertos kieu ye Nah, ieu mah tinggal ya opang mah dibayar ke mimil. berkreasi Kan geus wes ya kata. Oh, bebeja Aduh, ya mah. Nah, boy si aku teh dibayar. Bayar. Jadi ini mah boga ilmu itu kan duit. Nuturkeun cenanya ke wayana ilmu eta. di situ aya Kang Budi tur sambil nonton ayo sur Ayo. aya Kang Ian Deru. aya Waodang aya wae urang Terus sama Kang Agus sama Kang Deru cenah. tuh Kang Deru aya Keserian nyembuh kira. Kang Deru aya insyaallah Kang Deru Jajak Kang Deru sadaya namanya. bakal teras urang teh nanjurkeun seni urang seni karuhun urang ditinggal urang Pusaka warisan kaluhur. Tapi ka mana urang mah tuh duit kan. reko kumaha oge Ya urang boga anak incu kan. turunkeun Udah batur mah ningali balik nyurakan hungkul gawena ge. moal 7 paturunan urang mah sakabeh turunan lamun 7 paturunan ngan 7 Turun. Punah kena. Iya iya, cuma tapi bukan anak turun ke tapi turun ke. Ilmu ngacapina. Oh, ilmu. Terapkeun transfer ke anaknya. Ah iya, kena begitu turun kena kita caluna sih teh. Kali tilu kali maya. Tuh ah. Aduh, iya cenah. jadi urang teh ulah nepikeun ka tapi urang teh tingkatkeun da enak geus zaman cek balik bahasa teh mah geus zaman modern nya pek berkarya terus cenah marek nepi kumaha ge sa Kolaborasi nah segala di. bisa kolaborasi Kolaborasi. Ngomong kita salah tokinya nya. Sekolah Apresiasi cenah. Apresiasi. apresiasi tarasi Itu jadi sambal. sambal sa semua dapat. asal dari makul Oh, kok. Jadi lapar urang. Kolaborasi salil. Nah, model sambal kolaborasi. Nya sambal aya cek. Bawang daun nah ya cek bawang daun. Bawang Oh, daun ya. iya, terasi. Cengek nama geus pukul nomor hiji ya tarasi Tah, gitu seni hidup itu nanti di mana-mana ke karena Di sambal sambal. resep. nah tapi kade urang teh sajeroning
kieu anu ge nya sing elin teh ya. Nya teh. Kan eta urang teh pokona mah. Jajah pae ninggalkeun. Salah. Tah maksudna kieu bisi we geus kapopohokeun. Sok ngeureuyeuh nih keur. Sanajan jeung bari panteu ge. Nya deui Insyaallah. ya apa bare bebas. Lila baru ditekan diamputasi. Baik siapa maneh. Dalantaran teh ngabubunya. Coba lah mun ayeuna kieu mah cicing heula. Da moal aya seni deun mah. Teh segala rupa geus kumaha hargaan geus kumaha barat ayeuna mah. Harga kumaha kana dolar. Oh papakean geus kumaha urang barat ayeuna mah. Pek tingali. Awewe dibonceng ge cung-cung Nah, itu mah urang anu generasi nanti sing sarehat. sing sarare. Sadayana sing sehat. Anu narokon sing sehat. Nu nonton sing sehat. Cekin Anu kadu sametan sing enggal lupuna. Ini anak mah itu mah ya. Enggal lunas. Atuh sakitu akang ayeuna bade geus heula sakedap. Pulang ka mana? Kita pangdi sareng anu kararonyol. Atosan. Thank